Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, wilujeng enjing sadayana, Bapak sarang Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, sarang rerencangan sadayana anu sami-sami kusim kuring dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel ngariung paemprok jonghok patepung lawung dina ieu acara dina kaayaan sehat wal afiat. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang gotong royong. Gotong royong nyaeta kagiatan anu digawean ku babarengan. Contoh kagiatanna nyaeta sapertos bebersih lingkungan, jalan, sareng solokan. Tujuan ti kegiatan eta nyaeta supados teu aya panyakit anu bisa ngabahayakeun ka balarea. Rupina sakitu ti sim kuring saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.